kayak awe gelis. Lah gereng-gerekankeun. Ayo. Ngomong jore menek balik deui aing. Ulah, maju bae terus. Listriknya. Masa si Sultan harus numpang aduh gitu. Ya. Abon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya awewe na ngen eta doang kayak kekurangan janda. Jadi kumaha ya? Rencana. Pak, Rencana. Pak, iya Pak. Bener. Neng buah teh kanu ieu. Atuh, ngobrol baik cik bapak jodohkeun mah. Bingung. Rumah majang kartu teh iya awewe na pas kieu. Aduh, kaharti bae bener janda. Emang bisa dicikin nona. Nona. Di beneng eta mah jandana euy. Sabaraha tahun eta janda euy. Dulu. Kaju ira kang ieu urang ngajadikeun ka jeung Mun bisa mah secepatna. Kang insyaallah diusahakeun ho. Oke. Oke. Pak, neng mah aya hajat 70 sih. Ganeng isin. Aduh, Kang, ai hayang ngajak 7 penting mah. Kumaha nya? Beli lemari acan meureun. Neng mah mau pengen Pak. Aduh, Pak, neng mah mau ngajakin baik. Oh, Oh dia jadi sampai seperti bayinya. Sampai seperti bayinya. neng berarti Kadang Kang, urang kamu penting heula. ngomong naon, Kang? Teuing seksi neng oge. Hajatna sampai seperti asal dangdutna jeung pagungna teh akal. Pertama rek di pikiran deui eta da masalahna eta lain duit saeutik soalna. Lain kan tadi kan cacan we di dieu aya kopi-kopi acan meureun, aya meureun sangat bae mah. Banyak kopi doang, kayak nu lain gitu. Soalnya China eueuh. Calon besan mani korek-korek teuing kopi hiji ge mani disumpah. Kalau yang positif dia makan balik ke lah, aya urusan deui nu penting. Jangan gerak balik. Oh, mau itu. Neng, balik ke lanya. Yuk balik ke lanya. Assalamualaikum. salam. Nah, Tadi kumaha Pak? aduh. Tinggi mah apa gitu. Aduh, pusing eta mah hajat kabeh hayang mentet aing kumaha caritana. Naon sih Pak eta? Cenah. Geus maneh mamanya naon bapak nu boga urusan mah. Kamu udah saya Terus bila amat dia diangkat-angkat. Ke mana ieu? Halo. Halo Kang, di mana? Lobi. Biasa di imah. Oh, di imah. Ieu na kadinya arek pastikeun aya tenda teu jeung hajat. Atuh aya na makan. Oh, atuh arek kadinya. Segera kemana? Di mana ya aing kawan deui. Kayaknya mah imah batur. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Juragan Cao. Makan, naman. Dah, alhamdulillah. Akan kuma. Damang, alhamdulillah. Bayar rencana kawin. Kami kadige aya keperluan aya tenda tadi mah. Tuh, ya kan. Oh, aya. Lain kadige sugan harga narada miring gitu. Kayak orang tanya ke tukang bias nah. Ini tenang bae. Lain harga ringan teh ya. Mana? Dengan bayar sama mang mah, jalan kanan lin. Emang lagi sih. Bang dong apa jeung dangdut nah? Atuh jeung dangdut eta panggung segala enalah mang. Paling 15 juta lah. Lain eta kira-kira amat. Rupanya nama 2020 kan. Aju agak naik. Oh, Hargana. bisa menurunkeun. Hid bae bang. Oh, bae. Kurangan lah meureun bisa meureun. Urang pikir heula nya. Lah kakak mau 17 juta. Ketika masang tanggung jawab akan. Emang masang sabaraha Kang? Kang masang sabaraha sampai sapeting? Kedeung kayak orang tanya ke ke tukang masangna. Mong gerak ka dieu. Jauh di itu betul. Naon? Enak kak? Iya. Nenyakeun tenda bongkar pasang panggung baraha. Sapoe sapeting. Atuh hari biasa nama batu roh, bongkar pasang panggung 2,5. Tah kan, kadang Atuh Kang eta mah lebih parah meureun. Kaman akan 17 juta ka ieu 2,5 juta tuh. Miki nombokan meureun. atuh kumaha aja nurutkeun pasaran kiwari. Maksudna Kang mun aya mah nu 7 juta gitu. 7 juta gitu. Kang eta teh nu 15 juta aja jadikeun. Tanggal 2 bulan November 2021. Ya kan baliknya. Itu di jalan kan. Waalaikumsalam. Tuh kabar-kabarna. Lah jadi na. Iya Kang, keur diusahakeun heula. Di perjalanan. Tuna naon yang kerja di perjalanan na. Salah Kang, maksudnya enak keur dipesan heula panggungna. Kang, ulah kudu pesen. Langganan kurang gak loba. Pan kami bisa ruang langganan. Pan ieu mah Kang keur pesen kalangganan urang nu berkualitas. Tuh, dagan. Salah sini bisa berharga kami. Halo sayang, Halo, ya. kata bapak aku juga nikahnya gak jadi, Mak. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aisyah kunaon? Aisyah kunaon? Oh, jadi kawin na. Tidak naon? Nong, jadi kawin na. Yang sepuluh bulan harus menunggu 2 bulan. Halo. Kang, maksudna kumaha ieu? Kawin dibatalkan. Maksudnya naon? Yuki, Lain dibatalkeun ditunda. Ke musim corona. Tapi alasan Kang, pan iya tos lila. Good sini hayu. Good sini hayu. Mah. Ya, Sahabat Kang teh. Sahabat Kang teh. janda bapak tadi bolong naik di rumah. Siapa? Bisa mulai jorok Dulu. Lain ya Kang, di dia cacaan tadi, kayak kopi-kopi acan, temukan. Gede. Tilu. Lain Kang di tadi ya, kami, apa sih? Tilu. Lain Kang itu tadi,
Yuk baik, caca tuh yang positif rezeki mah. Tilu. Kalau tuh yang positif, siapa? Kalau tuh yang positif, jauh. Isanya. Tilu. Teh seksi. Siap. Iya Kang, kadege aya keperluan ya tenda tadi mah. Ya. Sabaraha ngomong ke tadi. Heeh. Ayo lanjut. Ya genting. Inilah kakak mau 12 juta. Ketinggalan masang